Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiap tahun orang kumpul di dia selama 53 tahun. Alhamdulillah tadi Pak Kiai Turmudi anu sejak ayahanda tercinta masih kena hirup anjeunna di piwarang macakeun manakib. Lain eueuh nu rek ngagantian dina ilmu thariqah aya adab-adaban. Teu meunang miheulaan guru tina sagala rupa mun encan aya amanat-amanat ulah dilaksanakeun. Lantaran nyana nu dititipan maca manakib maka sanajan kiai loba nu leuwih paseh leuwih pinter kula adab ka abah kula sebagai guru kula jeung abah kula. Kitulah adab-adaban dina salafus sholihin. Padahal mah teu layak nyana macakeun manakib lantaran nyana mah pemerintah. Manakib mah kudu dibaca nage ku ahli riyadhah, ahli tapa, kudu boga wudu unggal poe bae, lain usok babarengan jeung ibu konde atuh. Sekedar mengetahui tentang manakib, teu sembarangan manakib mah. Tapi kula adab ka almarhum, adab ka guru. Bapak kula asli darah, guru kula asli dina ilmu, guru kula dina thariqah. Mantak lantaran nyana tiba heula nu dititah atuh nyana bae, tapi kadenge ku urang tadinya na mundur tina kalangan permanakiban untuk menghormati generasi-generasi muda sangat baik. Nu leuwih bagus mah lain eta mengarah ke akhirat, mundur tina pemerintahan eta kiai. Lain ti urusan kabupaten naik ke Jawa Barat, cehil tau bakos gitu mah. Gitulah kula wani naon murid abah kula lantaran yana geus mengkol tina aturan thariqah dibejakeun ku kula. Sebab Gus Dur baheula nyaritakeun Mbah Endi mengkol dari aturan thariqah sebab dia masuk Golkar batal ke thariqahanana. Sekaligus kula mencuplik dari bahasa Gus Dur, Ki Turmudi ge keluar mengkol sebenarnya mah, tapi masih keneh bisa diomehan keneh, hirup keneh jelemana. Sahanu nyaho balik ti dieu, mending ngadeukeutkeun diri aing ka pangeran lah, jadi muih enggeus aing di kabupaten 2 periode, atuh kaluhur mah beuki ka neraka nyebrangna. Iyalah thariqah, teu sembarangan thariqah mah. Matana kudu di bener-bener celi, kudu bener-bener gitulah thariqah. Nu mantak boro-borona naon ieu ngan ujang maca manakib bae ge hese jasa. Mantak teu nerap dibacakeun manakib teh dongeng nu sakitu indahna, materi nu sakitu poharana, tapi nyangkut ka hate henteu naon hijab aya muian di jerona. Padahal indah jasa mun tadi ku urang masyaallah. Mun ku santri didengekeunna, mun ku kiai didengekeunna, geus teu kudu dijabarkeun, geus dibacakeun manakib da Al-Qur'ana dibaca, masyaallah geus nyurudut ka jero hate. Tapi dibaca ku saha bae Quran, dibaca ku saha bae kitab, lamun masih kana aya hahalang dunia, pangkat, jabatan, eueuh nanaonna. Sekda kakarak naik bae geus ditah turun deuk nanaonan sabae. Dek nanaonan padahal mah kakarak datang nyana ka dieu dek ngaji ka dieu. Mantak cara kananeun kula nyana mah jadi ngaji ka dieu ge. Seluruh diundang, bupati diundang, wali kota diundang, mantan wali kota masih wali kota PWH lantaran nyana beusi dianggap wali jadi teu hadir. Kemudian atuh aya nama Kapolres diundang, 2 Kapolres diundang. Bahkan presiden sebulan yang lalu pengen datang, cuman saya langsung mohon supaya tidak usah datang sebabnya na moal bisaeun diukna, diuk zikir teh teu kuateun nyana mah mun zikir di meja gede tanda tangan hehe. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mun nyaritakeun thariqah teu sembarangan, aya silsilahna. Cek Kangjeng Nabi malam tatasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid. Lamun dina zikir henteu nyambung silsilahna maqtu'ul faid, putus faid. Moal aya sinar ilahi.
Zikir mah zikir bae nu kadeleuna ngan sakadar cau Ambon koneng. Zikir mah zikir bae ngan sakadar nu kadeleuna teh remeng-remeng dunia. Tapi lamun aya silsilahan bakal berbeda. Mantak sim kuring rek jaritakeun ala kadar silsilah almarhum Abah guru kula, guru urang kabehan menang wasiat ti guruna Kiai Arsad bin Haji Ismail. Anjeunna oge kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging wasiat ti Kiai Husein Carita. Ki Husein Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Ahmad Khatib Sambas. Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Kiai Samsudin. Kiai Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging wasiat Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging wasiat ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging wasiat ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging wasiat ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kenging wasiat ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kenging wasiat ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Kiai Hisamuddin. Hisamuddin kenging wasiat ti Kiai Kitu Waliuddin. Syekh Waliuddin kenging wasiat ti Syekh Nuruddin. Nuruddin kenging wasiat ti Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Zainuddin, Syekh Samsudin kenging wasiat deui ti Syekh Zainuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging wasiat ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging wasiat ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging wasiat ti Abu Said Al-Mubarak Al-Muharrim. Syekh Abu Said kenging wasiat ti Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging wasiat ti Syekh kitu Abdul Farad At-Turtusi. Abdul Farad At-Turtusi kenging wasiat ti Syekh Abdul Hamid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi kenging wasiat ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging wasiat ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging wasiat ti Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marupil Kurhi. Syekh Marupil Kurhi kenging wasiat ti Syekh Abu Musa Abul Hasan bin Musa. Abu Hasan Ali bin Musa kenging wasiat ti Abu kenging Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging wasiat ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging wasiat ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging wasiat ti Syekh kitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging wasiat ti kitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging wasiat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mendak mun aya torikoh salah kanyahoan sadunia, torikoh kanyahoan di Syria, kanyahoan di Yaman, kanyahoan di Mekah, kanyahoan di Mesir, kanyahoan NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, termasuk di Banten. Aya buku nu ngabukukeun khusus soal torikoh. Mantak di zaman Gus Dur mah aya muktamar torikoh, besi salah sebab torikoh aya muktabaroh, aya torikoh goer muktabaroh. Dicek heula silsilahna, walaupun torikoh teh loba, tergantung kumaha penciptana. Aya torikoh Utsmaniyah, aya Syatoriyah, aya Rifaiyah, aya Naksabandiyah, aya Qadiriyah wa Naksabandiyah, dan torikoh anu lainna. Nu penting silsilahna ti Gusti Allah datang ka guru urang. Aya larangan-laranganna. Kanyahoan jelema bertorikoh salah kanyahoan sebab aya mawanena. Anu sah jadi guru torikoh kanyahoan aya 40, mawanena aya 39. Lengkah-lengkah ahli torikoh sahabat Habib ke kiai ke no salah ngalengkah bakal kanyahoan. Lantaran torikoh mah maka jalan lurus, maka jalan khusus untuk menuju Allah. Ninggalkan dunia, ninggalkan harta, ninggalkan makhluk, khusus ka Gusti Allah. Nu mantak carang nu kuat, carang nu bisa. Ana carang nu kuat, carang nu bisa teu meunang sambarangan mikir.
walaupun hanya sekedar zikir. Zikir teh kabagi dua, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah aya zikir darajah tawajuh suluk, aya zikir darajah tawajuh tabaruk. Neangan jelema jang zikir tawajuh suluk pi jelemaeunana hese jasa. Mungkin sabanten eueuh hiji-hiji acan. Mungkin sa Pulau Jawa ai hiji mah meureun dua aya. Tapi lamun turun saeutik darajah tawajuh tabaruk rada aya, asal dicekel ku para kiai, kiaina nu anti partai, kiaina nu ulah di organisasi. Komo aju ngudag-ngudag konde mah apkir teh mah kiai nu kos kitu. Eueuh tah mah. Nah iyalah turun deui urang mah teu bisa tawajuh tabaruk ge atuh zikir hasanah bae. Zikir hasanah mah tah dina berbagai kitab azkar geus dijelaskeun jeung berbagai kitab-kitab zikiran. Silahkeun teh mah teu kudu make silsilah, geus cukup urang maca kitab atawa dibere ku guru urang dipersilahkeun dibaca. Tapi lamun bake jalur khusus mah lain deui. Ke kiai kok bisa kitu sih, kumaha mimitina ye kieu memeh langit diciptakeun ku Gusti, bumi diciptakeun ku Gusti acan. Encan ayana naon cek Gusti Allah kuntu kanzan lam kuring teh simpenan anu teu kanyahoan ku sasaha, rek anu nyaho aja can naon kakarak Gusti Allah hiji. Fa ahbabtu an uroba, kaula mika hayang mika resep hayang dikanyahokeun bahwa kula teh pangeran nu mantak. Fa khalaqtul khalqa, kuring ngadamel makhluk cek Gusti. Qabadtum min nuri, dicokot ti Gusti, dijadikeun lauhil mahfuz, dijadikeun aras, dijadikeun kolam, dijadikeun langit, dijadikeun malaikat, dijadikeun bumi, dijadikeunlah terakhir adalah makhluk. Ieu kabeh nu pertama dijadikeunna adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Allah geus dijieun kabeh, dijieun roh. Alamna bakal aya opat. Ieu urayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Asrar. Aya alam teh alam lahut, turun alam jabarut, turun alam malakut, turun alam nasut. Di alam lahut, alam wahdah, Allah didinya nyiptakeun arwah. Di stok arwah teh pisek daun teh geus aya di langit baheula. Pipa ismeten geus aya, pi kiturmudieun geus aya, pi habibeun geus aya, pi kulaeun geus aya. Geus aya kabeh ge, pi banseureun geus aya. Pi SBA geus aya. Geus aya kabeh di luhur roh teh moal kurang moal leuwih. Turun ke alam jabarut. Cak Allah di alam jabarut, hai arwah alastu birabbikum, lain teh aing pangeran sia. Cak arwah urang baheula, qalu bala sumuhun ya Rabb, abdi teh ciptaan Gusti, Gusti teh pangeran. Nuhun cak Allah, percaya sia kabeh. Eueuh hiji-hiji acan anu minculak kabeh percaya bahwa pangeran teh Allah. Qalu bala sumuhun, Gusti teh pangeran. Hep cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ke alam malakut. Sok ngobrol gara di alam malakut, diturunkeun ti alam jabarut ke alam malakut urang ge. Jadinya ngarobrol, urang dikamanakeun bakalna ieu. Ke tungguan instruksi ti Gusti. Teu lila cek Gusti, wahai manusia, arwah kene can manusia, maneh bakal diturunkeun ke alam kholqi, alam nasut. Tidinya maneh bakal diasupkeun ke awak.
tempat maneh di alam nasut di dunia awak bakal dibere mata, bakal dibere celi, cukup sakitu ge. Jangan inget ka kaula, jangan nyahokeun ka kaula. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere mata, dibere celi. Cak Allah, hei arwah, maneh diturunkeun ke alam nasut, ditenden di jasad, dibere mata jeung dibere celi. Kade di jerona aya kolbu jeung aya nafsu. Lamun maneh engke nuturkeun sakahayang watek, sebab mata bakal dibere watek ku kaula, ceuli bakal dibere watek, irung bakal dibere watek, sungut bakal dibere watek, beteung, dubur, kubul, suku, leungeun kabeh bakal dibere watek. Ulah nuturkeun ka watek, inget ka ucapan anjeun qalu bala, tuturkeun kaula. Engke kaula bakal nurunkeun rasul-rasul jang nyampaikeun ka anjeun. Kumaha eta arwah diomong gitu? Sumuhun Gusti, abi janji bade nurut ka Gusti. Maknya abi teu nurut ka Gusti. Heg ai kos kitu mah. Cak Allah, maneh bakal diturunkeun seperti eta. Engke maneh bakal balik deui ka alam malakut. Lamun bagus maneh ditarima ku para malaikat, naik ka alam jabarut. Aslina deui engke maneh lamun bisa ka alam lahut, kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga. Lamun maneh teu bisa suci, teu bisa murni, maneh bakal disadiakeun neraka. Siap henteu maneh arwah? Oh siap. Pak Ismet ge harita siap. SBY ge siap. Ibu Atut siap. Siap kabeh. Eueuh nu teu siap komo sekda mah geus buleud kitu silana ge. Siap. Komo kiai mah atuh siap jasa. Siap geus. Gancang caritana turun, tek diasukeun hiji-hiji. Sesuai jeung waktuna, tek 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 tek. Iyalah urang ayeuna. Ieu urang keur diasupkeun ku Gusti di alam nasut. Sing hade. Cak Allah awas ulah nuturkeun tobeat. Tobeat mata teh resep jasa lamun neuleuh nu indah-indah. Neuleuh nu geulis masyaallah. Neuleuh urang Lampung nu putih lenggik sanajan adatna gede, ya Allah. Neuleuh urang Karawang masyaallah. Ceuli dibere watek ngadengekeun suara nu indah-indah. Ngadengekeun Michael Jackson, wah pohara jasa. Almarhum nu kuari aya keneh setan Mick Jagger. Setan meleg-meleg teh mah. Ngadengekeun di urang Oma Iraha. Ngadengekeun Muammar, masyaallah. Ceuli datang ka teu karuateun tadi hampir narundutan. Emang watek meureun teh mah. Ceuli sungut-sungut dibere watek na teh ngeunah jasa lamun ngadahar nu masyaallah nu lazat-lazat. Irung boga watek ngambeun nu sengit-sengit. Leungeun diwatekeun ku Gusti teu meunang mangge nu hipu-hipu. Naon sia masuk aju? Kuari dicek urang dicek. Begitu urang lempang ka toko neuleuh ieu mata ka baju, awak ngomong. Cak awak teh beuli teh baju bagus meureun mun dipake, awak ngomong melalui mata. Urang lempang ka toko sapatu, suku nu ngomong. Cak suku teh beuli teh sapatu herang amat asana leuwih mantep meureun lengkah lamun make sapatu eta. Neuleuh urang ka toko erloji, leungeun ieu ngomong, beuli jam mantep meureun mun dipake. Urang lewat ka toko cincin, Ramo ngomong. Coba kuari urang lamun liwat neuleuh awewe, naon nu ngomong? Nu ngomong naon ngomong atuh sia lain seuri. Nu ngomong hulu letik. Kitulah watek diancam ku Gusti Allah, awas ulah nuturkeun watek eta. Selama anjeun nuturkeun watek eta moal salamet maneh naik ka alam malakut, komo naik ke alam jabarut mah salametkeun eta. Hese ternyata mulai kuarinangan kasalametan asup SD eueuh keselamatan di dinya mah. Asup ke SMP leuwih jauh. Asup geus ka Universitas UIN
nggak sudah dianggap hebat jasa guys. Jauh ke Kairo juga ke Mesir, jauh untuk mengenal kebersihan nu tadi. Ayana di mana? Ayana di pondok pesantren anu tihangna awi numun di kitu-kitu reod. Luhurna ge hateup bocor. Nu mang meulikeun eueuh meuli sorangan teu mampu. Eta tah di nu kos kitu. Ngedeng we si santri. Gusti batur mah naik Mercy. Hotel indah amat, spring bed masyaallah, AC tidit aing asena langsung asa alam nembus tina bilik, hujan kahujanan lah cek jana daripada HS mah mending nyekel tasbih aing zikir ka Gusti Allah. Mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sekda di hotel bisa henteu zikir, ulah ngabohong sia bisa. Mual bisa. Tanyakan ke PWH bisain zikir di hotel, mual bisa. Tanyakan ke SBY bisain zikir di hotel di istana, non. Kasurupan aing no tah. Mual bisa. Tapi kiai lain kiai MUI, lain kiai NU nu kuari lain kiai komo Muhammadiyah mau jauh tama kiai nu eueuh ngaranan. Pondok pesantren ge ieu aya ngaranan tau eueuh cenah mah. Nah eta santrina ge aya tiluan ge teu normal. Nu hiji lehoan bae, anu hiji arateul bae, nu hiji hitut bae. Secara lahiriahina lamun urang neuleuh lahiriahna doang garanteng jasa kiai-kiai partai, garanteng jasa kiai organisasi. Teu eleh jasna ge, teu eleh samarendana, teu eleh jubahna, tapi batina miskin. Batina miskin, teu meunang deuleu duit. Teu meunang deuleu duit, teh kula mah kuari hayang boga bupati teh lain Jaki, lain Badri. Hayang ge nu jadi bupati teh kiai anu teu wauheun ka Samarenda. Abe teu korupsi maksudna kitu. Atuh dicekal ku Jaki deui anggeus tagara aing. Dicekal ku Badri setengah anggeus, dicekal ku Atut boh tsunami. Atuh kudu kumaha salametkeun Tangerang, salametkeun bangsa, salametkeun nagara. Teangan mantak naon pi bupatieun nu bogaeun tasbih. Cak Jaki aing loba tasbih, teureui ku sia tasbih. Lain eta. Maksud kula lainna naon rek saha bae, tapi coba mun nya Zaki rek jadi bupati nyantri heula di Pondok Ali Siklalia. Mun Badri dek jadi bupati nyantri heula di Ali Siklalia. Dek dinaonkeun kiai distrika heula ku aing. Atuh ieu mah kadeuleu beungeutna endek calon doang. Masyaallah teu salah ai endek mah. Hak masing-masing silahkan perbaiki. Yuk orang babarengan memperbaiki diri. Lainnya na bae nu endek jadi bupati, lainnya na bae nu endek jadi MUI, lain orang bae nu endek jadi kiai. Kesiapan mental orang menuju ilahi Allah subhanahu. Orang kuari keur aya di alam nasut, alam watek. Nah lamun anu bisa nyalametkeun diri dek balik pan urang ye. Kuari dek balik ka ditu ka tempat urang ka alam malakut. Ndek balik ke alam Jabarut, ndek balik ke alam Lahut, paeh ngaranna. Lamun urang dek balik ti dieu ka imah bunga. Budak sakola lamun titah balik baru ngaheun. Mbasi emas lamun dek balik mudik bunga jasa. Kula dek nanya ka sekda, dek balik ke alam itu bunga henteu. Serinyana. Teu bunga. Badri sia bunga teh henteu dek balik ka ditu. Henteu cek geun. Ieu bae mantan kecamatan sia mun paeh bunga. Nu bunga tanyakeun coba ke Habib, Bib siap enggak kalau sekarang pulang ke rahmatullah? Atuh ngapain lagi cek Habib? Siap saya, pasti Habib siap sarua jeung kula. Tanya Kiai ti NTB, Kiai bagaimana kalau malakal maut datang siap? Jangan pun sekarang, kemarin siap saya. Ndek naon deui nu dipake ka beureut, jabatan tidak punya, harta tidak ada.
hanya satu setiap hari, Allah 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 Allah. Ketika datang malakal maut malah mah bebeja ka malakal maut ulah angel-angel gegeraan atuh. Coba lamun sekda nanti dulu dong, emang kenapa belum selesai nih, saya juga kan pengen jadi bupati sebetulnya mah. Cek malakal maut dipariuskeun sia kuai. Perbedaan pulang ka ditu antara nu boga beban jeung nu teu boga beban. Eueuh beban kiai mah mantak siap perang, kuari lamun tita perang, beb siap perang sabilillah siap. Nanya ka kula, kiai siap perang sabilillah siap. Nanya kiai NTB siap perang siap. Tanya sekda siap perang. Kreditan can beres. Nanti dulu dong. Tanya Kitur Mudi siapa moal waka karak dilantik. Mal bisa ieu keur carita lainnya na bae kula mah ngomong ge eta mah nu warauh doang sia ge sarua ulah susurakan bugus sia gegedena mah hese horeng dek balik ka ditu teh nu mantek kiai aing mambung lah cacampuran dek di kamar bae sieun besi balik ka alam malakut ieu ditanya nu mantek sieun naon aya imanan nu mantak di jerona ieu aya imanan iman orang bahwa engke geus paeh dibakal ditanya sekda cek malaikat berapa tahun cek malaikat berapa tahun kamu ini menjabat mau ditanya tanggung jawab kamu nanti ya bagaimana ini tentang pembukuan dan penadministrasian di Kabupaten Tangerang apa pernah bupati ini korupsi maaf sama-sama masalah. Ikir caritanya doang udah geus sarua. Hei kiai ieu mana deuk ditanya ku aing duit sholawat dikamanakeun. Waduh lamun paeh naik ke alam malakut Masya Allah asana cek malaikat turun ge dijejak malaikat sia turun teu meujeuna sia naik ka dieu tuh Gusti sia mah jika ditu jeung jurig ka ditu bakal sing hade. Nah kuarilah diolah aya anu menuju Allah teh sakola teh datang, aya menuju Allah sakola modern moal datang, lain nyaritakeun kemajuan ieu mah nyaritakeun teh kebersihan batin ka Allah, nyaritakeun kemajuan silakan Amerika geus datang ka mana, Jepang geus datang ka mana, atuh urang ge kudu berpacu dalam melodi berpacu. Nah kemana yang ngomong eta atuh kudu berpacu kemajuan agama Al-Azhar tingali baik luar negeri maupun dalam negeri, lelo Malaysia, Indonesia, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya untuk keseimbangan atuh silahkan, tetapi untuk kebersihan batin teu bisa tetep bae kudu khususon ila ruhi beat sing ada sianya nyekelan torekat larangan awas ulah resep dunia mah aya sabodo tapi sia ulah resep di mana sia geus resep dunia bakal nuturkeun tah cak eta aing resep dituturkeun bae cenah atuh sia mah kitu bae sih sing ada makhluk jelema sing ada jelema mah kade nu sugih nu susah eta teh bayang-bayang jang anjeun eta teh was-was ka anjeun eta teh ngabahayakeun ka anjeun sebab dunia mah jelema mangan saker ngalem jeung nyacat tinggalkeun eta. Adapun maneh cintana ka manusia jang dididik dibere dituduhkeun li irsadil khalqi silakan kubul khalqi li irsadil khalqi mangga tapi neuk niala kamangpaatanna awas sia batal sia menuju aing cak Allah sok berangkat tek ngeunaheun ternyata tidak aya beban tawaran ieu embung tawaran itu embung tapi lamun naik mobil pang mewahna sebabnya geus teu menikmati kemewahan pakaian pang bagusna teu menikmati kabagusan hiji be gol bu Allah aya ilmuna mendak ilmuna di dunia mah opat tilu sebab Allah nenden Islam iman ihsan lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae geus sakikituna bae ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak sakadar jang awak tama sasaranana fikih Islam fikih sasaranana jang awak kemudian kitu pagaweanana ibadah gelarna adalah seorang abid ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh
kitu soheh batil sah atau haram makruh wajib dan lain sebagainya. Nomor kedua iman, ilmuna tasawuf, jurusanana jurusan thariqah. Lamun tadi Islam, ilmuna fikih, jurusan syariat. Lamun ieu mah tasawuf, nah ilmuna thariqah, nah sasaranana qalbu ieu. Lain deui geus naik. Engke gelarna adalah zahid. Zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanana. Naik tidinya geus bisa. Ieu adalah ihsan, ilmuna ilmu tahakkuk. Jurusananya jurusan hakikat. Jurusan hakikat gelarna adalah arif billah. Engke pagaweana ubudah. Aya ilmuna. Geus urang dek guru fikih silahkan tangan. Kiai nu fikih mikih. Dek guru thariqah atuh aya guruna. Jangan nyahokeun di diri urang. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhwal, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan. Kitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha. Sebab aya nafsu lawamah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu. Itulah diatur ke dina ilmu thariqah. Leung geus tamat eta naek ka karake ilmu hakikat. Ahli hakikat mangis lain deui. Sebab engke tauhidna ge lain deui. Urang mengaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi. Kitu bae ngaji sadunya ge. Ngaji di Mesir kos kitu bae. Allah teh alimun bi ilmihi. Allah teh muridun bi iradatihi. Ngaji ka mana bae pasti kitu. Ketika urang geus aya di hakikat lain kitu. Allahu qadirun bi dzatihi. Allahu buridun bizatihi, Allahu alimun bizatihi. Jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna. Allah mangadenge teh lain make ceuli zatna. Geus kabeh kadenge ku Gusti Allah ku zatna, kadele ku Gusti Allah ku zatna, karasa ku Gusti Allah ku zatna, deket Gusti Allah zatna, beuki luhur urang geus datang ka dinya bakal kadenge ku urang dangdaunan. Ceuli urang bakal ngadenge. Lain ceuli awak urang, mata urang lain mata ieu nu ngadenge. Nu neuleuh lain, etalah geus diangkat jadi kutubul aulia. Ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna Kutubul Aulia Sultanul Asbiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan muridna. Anu tadi dibacakan ku Kitur Mudi, Masya Allah kabita jasa jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabelem ujianana mantap geus teu kudu salat asal cinta bae mikung sia sebab kudu sabada syariat heula kakarak torekat kakarak hakikat geus dek dibere ilmu torekat teh didele heula mondokna di mana sia mondokna cenah kula mah di ditu pesantren naon modern ulah sok torekatan sia sia pesantren di mana di Kiai anu salapnya muhun sabaraha tahun aya meureun 15 tahun manaon nu geus tamat anu kuari geus boga murid teu kula mah jang kula ge hese nah ieu mulai ieu bagus ya boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji tah ieu tawadu ya budak geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisa nama wallahu alam ieu mah urang kabehan bangunna ieu dicek heula tek kakarak yuk beat dicek heula tuh menang main asup-asupkeun bae nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun torekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar torekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar torekat di Bandung ulah besi aya anu ngagelar torekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah urang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon sabdan teu meujeuhna urang mah aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat jasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae ku kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya lagi jadi wali tapi wali kota tuh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nya
ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ya ieu wali pohara ya wali ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa ya kiai ngaku-ngaku wali ya haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lumun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ieu bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas nah tuh lain bener deh lagu disebut Abu Nawas jagelwa disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak ti turunannyana supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cekeun ieu hebat cekeun eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali jadi dipasrahkeun waktu semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula gak bisa cekeun hayang loba siap cek jana siap bener buka tongton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh Masya Allah embe gembel jinahan amun teh diparieuskeun sia ku aing di kula mah hayang ge anak parawan di Bagdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantap besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa Masya Allah karim tak itulah perjalanan anak lantaran loba keneh ieu nya ditukangin kula sing hade urang dek balik ka ditu dek balik ka imah mah bunga ndek balik mudik mah bunga tapi ndek balik ke jero kubur peuheur luar biasa bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir Masya Allah nu mantak maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah nu jadi pejabat supaya pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah abih mantep nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah lamun urang geus dibere cinta wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah ketika geus boga cinta ka Gusti Allah kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana kaleuweung ieulah aya cinta ka Gusti Allah
Kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ngagoleang pasti ngajauhan indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa naon sebabna lantaran negara urangna negarana negara setan aturana aturan demokrasi HAM buatan manusia lain Al-Quranul Karim tapi kurang hargai sebab eta menang karuhun urang nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Quranul Karim entek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur nyana nanya ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul bae segede zarrah. Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat pangmentakeun atuh ka Gusti Allah sagede sapotong zarrah bae sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat saparapat sireum ateul we coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun ngadoa Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun mangga ca Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan neuleuh nu bogana sakumaha maung neuleuh pamarentah iblis malulu cak jana imah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul indit jana ka gunung di leuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah nikmat amat cak jana ibadah ka Gusti manggih peting teh sejuk jasa Masya Allah nikmat ibadah Masya Allah etangan seukur saparapat Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nyeuna mah edan tuh bejana mah di gunung langsung minta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan bae sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum teu ngajawab nyana endahan seserian Allah cek Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum Allah ji bener edan ieu Allah belah kenca wa Assalamualaikum ana Isa alaihi salam Allah ieu mah kudu lapor ka Gusti cek Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi baheula ieu tukang kebon tukang nyiram kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti sahiji mah moal kuat setengah moal kuat ieu saparapat kok bisa kieu aya wahyu ka Kangjeng Nabi Isa lamun aya mahabbah ka aing teu kadenge sora makhluk nu kadenge sora aing doang teu kadeuleu ieu dunia nu kadeuleu ngan aing doang moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa moal karasaeun andai kata ditembak ya moal karasaeun tetep we Allah kitulah jelema ahli Allah tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara lamun nu kitu geus jekelan pasantren mun nu kitu geus jekelan lembaga lamun nu kitu geus jekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia aman cek Gusti Allah nagara tah urang teh aman coba jang pi bupati nu seserian bae cek da aing teh nu seserian itu nu seserian ge seserian naon tuh mah tah
hese mantap ge Masya Allah orang di penghujung dunia, di penghujung waktu, di penghujung tahun, di penghujung aduh geus juruna jasa ieu teh hartina urang Masya Allah jasa nyaritakeun nabi mah teu aneh tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh, nyaritakeun ngaji mah teu aneh, nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh, nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh tapi nyaritakeun thariqah mah aneh, nyaritakeun qanaah mah aneh. Sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar, kadang-kadang ayana di jelema gagah. Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar. Imam Syafi'i Kutubul Auli di Autad gagah jasa. Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Anu manehanana luar biasa kitabna Ihya Minhajul Habidin dan lain sebagainya. Bari jeung kakayaanana eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu. Abuya Cidahu sugih luar biasa. Apa pernah mentolelir? Apa pernah neuleuh kana kakayaanan? Henteu pernah. Hiji be Allah. Hese lamun geus ahli Allah kos kitulah. Insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah. Aya anu hina kadeleuna, aya nu gagah jasa seperti Sidina Ali. Aya wali-wali Allah, aya nu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq. Aya anu piawai Sidina Utsman, wali-wali Allah. Aya nu buagah Sidina Umar. Terus diteruskan ka dieuna tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Waliullah teh aya nu gagah bae perangna, aya anu capetang bae ngomongna, aya anu nyarekanan jelema bae, aya anu cicing bae di kamar, aya anu waliullah lelempangan bae. Gitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk, tina setan jeung nafsu. Tinggal hiji deui lamun tadi dunia kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan. Lamun jelema keur kitu naon ngaranna merangan setan model. Musuh urang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan. Nafsu jeung setan. Lamun aya jelema keur merangan setan nu kadeuleu setan malulu. Setan setan. Kayak kunyana dibacaan a'udzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan ieu. Koh keur leumpang ge setan teh guguli bedan bae sebab nu keur diperanganna setan. Tah hiji mangsa aya murid datang ka guruna, aing hayang boga nasihat ti guru dek neuleuh. Kumaha ya guru ibadahna ja aing kieu bae kabeneran pas guruna keur ngalawudu. Nah iya cek cenah aing nyonto guru ya wudu ya pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Hendak pas ka irung teh. Hendak pas ka banget. Hendak cak murid pan babacana gitunya. Guru babacana kieu amat sekaleungeun henteu kasuku henteu pas beres kata sia nu hitut cak muridna aya aing nurutan naon aya atuh lamun ku aing diturutan wudu kos kitu berapa ya kayak murid aing karena itu baik ya henteu geus sanana sia nu hitut tegarti. Tah aing rek nanyakeun bae ka guru, "Mama, gancang caritana bae ieu mah kula rek nanyakeun ka Mama." "Aya teh Mama, ngolah wudu kitu amat." Ulah diturutan. Sia bae na ngaji teh keur ieu di pondok. Nurutan aing. Henteu kula yang nurutan bae saya teh. Moal kuat sia. Ulah. Henteu kula mah ieu mah tadi bae rek nurutan jeung henteu mah sabodok kumaha Mama bae. Ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi Mama tah wudu kitu amat. Oh kieu sia mah lain deui sia bae nya. Mama mah begitu ka dia aya setan, cak setan teh sampurna teh caina. Henteu sia. Aing mah nyarekanna ge setan. Begitu ka dia tah kabeung ka irung, cuma ka dia. Cak setan. Hitut tah teh sampurna. Henteu aing teh hitut. Sia. Kabeungeut tah teh sampurna ngawas-waskeun pan setan. Henteu. Kaleungeun kitu kaina terakhir cak setan teh mama hitut teh sia nu hitut. Marga arti kan Gus ya.
Aduh, masih loba keneh cerita jeung setan ngan lantaran di tukang masih kan insyaallah iraha ieu sekadar gambaran we. Manusia, dunia, nafsu jeung setan etalah nu kudu dibersihan ku urang. Aya carana moal aya dipikih ayana di ilmu tasawuf. Di ilmu tasawuf ge kudu ngaguru bertorikoh engke bakal nyaho setelah bersih nyebrang ka ilmu hakikat. Ketika geus datang kana torikoh jeung hakikatna engke bakalna naik ke alam malakut disambut ku malaikat, naik ke alam jabarut disambut ku Gusti Allah. Begitu disadiakeun sorga cak bidadari, telah lama engkau encep, aku rindukan, ternyata baru inilah engkau datang ke sini cepot. Gitulah hadirin kaum muslimin, bersihkan yuk urang babarengan di mana bae jeung saha bae ulah datang ka bobolokot isuk bagetu urang dek balik ka alam malakut, dek balik ka alam jabarut, dek balik ka alam lahut supaya urang aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya di bawah bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, aya di bawah bendera para zuriat Kangjeng Nabi urang, aya di bawah bendera para ulama salafus sholihin. Amin ya robbal alamin. Sakitulah ala kadar silsilah jeung babagan secara singkat. Insyaallah ke tahun hareup mudah-mudahan panjang umur kula nyaritakeun kelanjutan alam-alam tersebut insya Allah. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana dengekeun aya dua keneh penceramah nu jauh, hiji anu kakarak datang ti Yaman, kadua ti NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.